Moyan pikeun ngabebenah pikiran, sampurasun. Kadang urang pernah ngarasa loba hal dina sirah. Masalah kerja, masalah kulawarga, masalah keuangan, jajan barudak atawa biaya anak sekolah. Kabeh campur jadi hiji. Nepi ka sirah karasa berat jeung hate teu puguh arah. Di dinya moyan boga peran penting. Diuk sakedeung, tarik napas panjang. Lepaskeun beban saeutik-saeutik. Diwanci haneut moyan, bari nyawang ka langit anu endah. Urang cicing diuk sakedeung. Teu kudu mikir naon-naon, teu kudu nyusun rencana. Cukup ngerasakeun yen diri urang masih aya. Masih bisa hirup, masih bisa nyimponan kahirupan. Eta momen sederhana tapi penting. Waktu keur beberesih pikiran. Nyaeta siga nyapu hate tina debu anu keur stres. Lamun urang hayang hirup lega, kudu bisa miceun naon nu teu perlu. Jadi lamun beuki cape, beuki riweuh, urang kudu reureuh heula sakedeung nyaeta moyan dina wanci haneut moyan. Sapanjang moyan eta dipake pikeun ngabebenah pikiran, moal aya waktu nu kasia-sia. Cak moyan jua.